aya jelema pelit dasar pelit teh barang bere nya keur kieu bae dihareupeun ieu mah jol aya nu menta-menta begitu aya nu menta-menta maksa kulantaran maksa diberelah ku cenah minta duit dibere duit indit karak ke 10 lengkah babalik deui kula minta cai atuh cekeuna cai ke atawa kopi atawa susu atawa naon jeruk geus bare duit tangga tadi tuh duit geus bare minta deui bae henteu atuh kula naon bae nu aya kue-kue henteu geus kitu ini si bare duit sia geus bae indit kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh begitu ngimpi kiamat begitu kiamat langsung giring mahsyar kabeneran nyana mah pelit ngan salat mah osok akhirnya ka sorga barang datang ka sorga teh eueuhna naon di sorgana eueuhna naon imah eueuh kadaharan eueuh bubuahan eueuh air batur mah ala lagreng oh Kiai Ajizi geus boga Kiai Kitu Babai geus boga kabeh Kiai Ade geus boga Haji Pendi eueuh nanaon ya Allah ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese eueuh nanaon akhirnya kan nyana bebeja ka pagaweana malaikat ayeuna naon ieu surga kok sesuai aja nu diucapkan ku Kangjeng gitu cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya kok itu batur ala lagreng kendaraan mewah pakaian indah bidadari ngabereleng bubuahan lo kula boro-boro naon ieu naon boro-boro bubuahan inya sakadar saasuk-asuk gawe ibu ya Kangjeng Nabi cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung adapun ngabangun sorga kumaha di dunyana lantaran ieu maneh mah teu daek ngabangun di dunyana ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu ge di sorga jasa langsung hudang merenung hudang langsung kieu ya Allah ya Rabbi horeng di sorga ge aya pelit mah eueuh bangunan tuh bangunan makanan nanaonan Masya Allah eta ge nyana boga lahan mere teh tah duit ka jelema nu maksa di harita nyana barahan bae geus terus asal anu menta-menta komo jahe mah tong barahana overdosis tah mah barahan bae geus naon aya Masya Allah akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah begitu ngimpi asup deui ka sorga ya Allah ya Rabb bangunanna indah bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi nah cak malaikat ieulah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan di ala kadar lantaran ngabungahkeun kanu menta-menta nah ieu buktina sorga ge saeutik lantaran kuari mah loba jasa maneh ngabangunna nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit bae ja teu daek barahan teh teu daek pelit bae ieu kurang kumaha kula dongeng kanya geus sering jasa jak kuari kuari teh lain tambah barahan tambah pelit Masya Allah nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang bakal balik ka lembur nu asli apakah orang dek ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nuku orang dibangun atau orang dek ngabangun surga melalui ibadah terserah eta bakal aya rada diserahkeun ka urang kabehan nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling
istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta. Lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali tah. Ulah ngadoakeun jore sama sekali bagus bae geus. Kumaha Allah bae. Jelema nu mantak diangkat jadi nabi, nu mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa. Nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur. Mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril, "Nun Gusti, mun maneh dijadikeun manusia ku kaula, maneh da kumaha ibadahna?" "Ih Gusti, atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi mah jadu Gusti teu terang nanaon. Adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae." Bagus, Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia, endek kumaha ibadah maneh? Pilihan maneh heula. Hiji, abdi mah endek beberean bae moal eureun-eureun. Dua, nomor kadua kula mandek nulungan bae salila hirup kaula. Tilu kula mah endek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga, teu hayang ka neraka. Tah opat perkara abdi mah. Tah Jibril nu mandak maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta. Lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta, urang ge ongkos malaikat Jibril. Minimal ganti ngaran Jibril lah. Eta hebat malaikat Jibril. Salila hirup kula mah endek beberean bae. Bukan ware tak boga niat dek beberean teh pan ieu mah lain hayangna dibere. Ih teu meunang manggih nu sugih. Asal manggih nu sugih bae haju bae, nyieun bae nyen proposal. Bangka warahnya sih. Nah, ieu urang ulah ngadoakeun goreng. Baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah, suami istri susah. Maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji. Endogan isuk jual, endogan jual. Eta bae maisyahna tanyana mah geus teu boga nanaon deui. Pagaweuna ngan magahan ngaji. Tetapi nyana bisa seserian jeung pamajikanana. Lempang indah teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah. Pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan. Hareudang ke jero mobil, AC mah AC. Hareudang. Sial teh urang curug tolol. Ieu teu boga nanaon tapi bangunan teh adem ayem ya Allah eta indah aja serta imah tangga kos kitu teh. Susah tetapi kadeuleuna halimpu. Nu ngaraji loba. Ayalah pamalingan hasud cek babalingan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek kene paling ku aing kotokna. Teh emang pamalingan mah kos kitu. Intip pas isya paling bawa. Isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki aja eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotok nu Allah dicokot-cokot nu Allah ku Allah atuh urang lagi atuh nu Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah eulah ka cenah geus lah urang mah poe ieu ulah dalalahar ka lah. Ngenahin teh ngadeng gitunya. Asana tiis teh ka hate. Ngenahin malah aya di curug moal. Oh, sim jeleger atuh. Aduh, jianana jandela peupeus hiji bae mah. Tenang. Ya Allah, ya Rabbi, masyaallah. Geus tenang tentrem. Lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah, janji Allah bakal ditaekeun, bakal diangkat. Diisuk doang ka lohor ka asar, masya Allah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100. Ya nama geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari.
cek pamaligan deh aing lah. Ya, ustad tinggal ustad pencit baik sia. Kotok dipencit. Bismillahirrahmanirrahim. Maling ya biasa mencit kotok mah bismillah. Nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok banget narempel jararadi kabeh jadi banget lah ieu pinuh ku bulu. Masya Allah cabutan jadi deui harita kene cabutan jadi deui ka dokter terus diberesan jadi deui geus ka dokter terus ka kokolot keun cabutan jadi deui kadukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae cenah ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun ceuk urang wali ahli Allah datang nyana ka dieu Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh ya kiai dipaling maksudna jaga teh lah ulah halalin puting be tak kiai ajo ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ieu kumaha cenah kene istikharah si kiai teh ka Gusti ieu mah penyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna lamun nu malingna lamun nu dipalingna doakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae mah cager Masya Allah itu mah hiji sakitu bae geus satu kitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore kiai lain kiri lain boga kotok boga jadi kotok ka mana maling nyaon teh nu malingna atuh henteu kula lamun ngabejakeun nu maling mah teu kudu henteu ieu mah kieu kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha atuh doakeun bae doakeun supaya ku galede ulah sial kiai hese jasa cek hese jasa kiai Masya Allah terus isuk datang deh ke ibuna Bu Haji jadi lain boga kotok boga cekna itu hari anu maling cekna kotokna nyaon teh nu malingna eta urang dia sebenarnya urang mamana ge kajian gerak Allah lain kitu bi aya geus kajauhan mah panu malingna bisa dipanggil bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat ulah nyana nang Allah lempang nage nang Allah maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae ngagedean buluna lain cager anu diutus dicarekan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu cenah ya asal beuki bagus teh bulu manjangan ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teh daekeun ngadoakeun goreng Masya Allah eta kiai kuat jasa kuat akhirnya meleh deet ngana datang Waalaikumsalam Isa kula nu meuli kotok kotok san kotok kiai Masya Allah atuh masalah meuli kotok buluda jadi kadinya nah iya jadi kula geus kaumana ieu teh cager-cager nah ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula ya tuh kula ngomong ya kena ngadoakeun goreng mah teh jeger ka Allah nang Allah manjangan deui nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ge supaya jadi obat bae ieu mah kula mah doakeun goreng kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran akhirna nyana ngadoakeun goreng maksudna mah supaya cager henteu aya naon di hate jang nyageurkeun ya Allah ya Rabbi hamba Gusti nu maling kotok kula
anu kula itu pernah ngadoakeun goreng makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna karunya kula ya Allah ya Rob ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tersep jasa sabarama dipali ku jelema ieu atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat harita kene cageun cageun spontan Kiai kotokna paraeh kabeh anu tadi teh nang pamere teh lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng paraeh kabeh kotokna dibales tuh jadi eta teh sebenarnya namanya embu ngagonengkeun eta mah sakadar ngobatan nah ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai deuk jadi pedagang deuk jadi pemerintah TNI deuk jadi polisi deuk jadi naon bae hiji bae ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah geura indah jasa jah hirup teu kudu jadi kiai henteu kudu jadi kiai Kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang apakah Kanjeng Nabi nitah eureun ka panglima jah henteu Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi askar apakah Kanjeng Nabi titah eureun jadi askar henteu Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani sugan Kanjeng Nabi nitah eureun tani henteu Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang sugan Kanjeng Nabi nitah eureun dagang henteu ban Kanjeng Nabi mah mangga kabeh nu penting takwa ka Gusti Allah sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli urang jadi polisi sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge bakal paeh urang jadi TNI sing jadi TNI nu takwa sebab bakal paeh urang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal paeh urang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal paeh di kiai ge loba nu teu takwa kiai begitu di Lampung mah teh sarua KTP-na orang pondok eta sarua nah iyalah jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ka Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir aya seorang tentara datang Waalaikumsalam cek tentara kula kabita jasa ka Tuan ai gitu asana ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah ti majlis ka masjid ka imah ngaji zikir maca kitab ngaji zikir ngeunaheun amat ai maneh naon ulama ieu keur perang melawan tentara Mongol di perbatasan Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri cek Tuan Syekh Abdul Qadir buat ting ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula nyana kaget kok bisa gitu masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh yai pedagang umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa anjeun leuwih ti heula ka sorgaan Tuan Syekh Abdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina geus ulah eureun jadi tentarana nu penting tentarana lillahi taala nganeangan coba ge di Indonesia tentara nu lillahi taala coba neangan anu polisi anu tasawuf atuh aya loba henteu aya polisi nu tasawuf anu mah digeleng kahujanan kitu polisi tidur itu aja akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid jalan surga lain sekedar kholwah di gunung jalan surga korenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat urang leuwih ti heula cek Tuan Syekh ka sorgana di atuh kuari kiai bisa cicing di majelis nu ngabangun majelis saha pedagang di mana nah, bisa tenang urang ieu tah nu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat engke ieu tah nu nenangkeun kiai ngaji di majelis teu kahujanan teu kapanasan kan ditanya yai ya naon gawe di dunia ngaji di mana ngajina majelis
Kaujanan ente panasan ente nangsa ngabangun nang bos mana bosna panggil tah. Nah iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai teu kahujanan teu kaanginan teu kapanasan maka wari ulah waka kiai anu ka sorga bos heula ka sorga atuh bos heula ka sorga kiai mah malah mah posewan ka neraka. Iya bisa nenangkeun ngaji bisa nenangkeun bangsa dimantak lamun bener jadi bupatina gede ganjaran lamun bener jadi gubernurna gede ganjaran lamun bener jadi tentarana gede ganjaran lamun bener jadi polisi gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih siksain Allah ya jelema atuh nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah posisi urang ulah dirobah sebab eta nangatur Allah pasti tergantung menyangkut anak hikmah ayah hikmahna geus urang ala hikmahna nu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kos kitulah sepanjang hirup urang lamun ngadenge zaman Belanda terus zaman Inggris zaman Nippon kemudian zaman kemerdekaan wari zaman kieu bae zaman mah terus bae ke tenang ke kacau ke hareuda ke tiis ke mahmud ke depisit atuh kieu bae dibantak hiji jelema nu tentrem mah jelema nu deukeut ka Allah urusan kahirupan dunia mah diaturna ku Allah geus urang serahkeun ka masing-masingna nu penting urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem pemimpin-pemimpin urang dibere araradi dibere jala lujur ekonomi supaya mapan deui politik supaya stabil deui pendidikan supaya mapan deui. Doa nu kadua mudah-mudahan almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Halim di jero kuburna dihampura dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah kitu kede Muhammad Ridwan sami-sami mudah-mudahan aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala dulur-dulur urang kabehan bapak urang bapak kolot urang anak urang tatangga urang geus ka alam barzakh sami-sami urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana dilegakeun di kuburanana dibere kana kanikmatan kubur ku Gusti Allah urang nu geus hirup keneh mudah-mudahan husnul khotimah balik jaga ka alam barzakh di akhirat urang aya di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu bae ala kadar mau izoh dina malam ieu renungkeun ku urang kuari keur ngumbara bakal balik ka lembur nu asli imah nu kuari imah sementara nu asli imah urang di kuburan nu eueuh lampitan eueuh asean eueuh kamaran eueuh sakitu da tetapi urang bakal balik ka ditu dibarengan ku amal urang bangunlah sorga ku urang melalui ibadah-ibadah urang tambahan ku keyakinan anu optimal supaya bener-bener mencrang hati urang nempo ka alam akhirat kamari Kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah kita ngabejakeun ka tauhidan nu murni ka Gusti Allah tur ikhlas ku ucapanana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin bejakeun ku anjeun Muhammad ka para kupar-kupar Mekah teh inna salati sanyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah haji ibadah umrah kaula teh wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillah milik Allah pikeun ka Allah jang ka Allah murni salat abdi ka Allah ibadah haji abdi ka Allah hirup abdi jang Allah
Allah ka Allah pae abdi ti Allah ku Allah ka Allah mantep geus lamun urang boga pikiran kos kitu tah boga pikiran kos kitu tah urang moal asa-asa berjuang perang sakalipun jangan itu perang ya pae bae atau mending perang sedangkan pae itu perang mah nilai lamun pae pakai perang nilai na luhur jasa mantap kan teu sieun perang teu sieun dia teu perang paling dia tunggu aku doang 10 20 pae bae ka dituna aju pae na can pogo jadi naon ka di kuburanna mending perang pakai berjuang ngeluhurkeun agama Allah surga pae ge teu penasaran mantap keur di majlis bener keluar betul bener Masya Allah lawan dia nunggu halangan ke diri orang teh nafsu mata masih kena resep nelenu bahenol nerkom glamor ceri masih kena ngadenge suara nu merdu teh resep irung bener sengit resep kitu kene letah nu ladat nu geunah teh ngeunah ketika urang neuleuh bangunan mun hees di dinya eta hanya kos kitu bae deuk datang ka iraha eta kikituan teh deuk datang ka iraha kos kikituan teh hei para pemerintah wahai para pejabat ente ngagungkeun raja anu raja eta bakal pae ente na ge bakal pae kunaon sumuhun daun bae ka raja kunaon ai ka raja dunia sumuhunan ai ka raja itu nu bako ente henteu sumuhunan bolon ente ngabdi ka lurah diabdikeun pikiran tenaga awak jaga abdi ka lurah teh raja sa desa kunaon ai ka Allah teh dae katumana teh bolon amat ai ka lurah sumuhunan lurah bakal berhadapan jeung raja nu maha bako ente berhadapan jeung bupati lantaran ente jadi PNS kumaha cak tunjukkan bupati bae siap segala rupana pokokna mah kumaha cak bupati bae mangga nurut amat si ka raja dunia ai ka raja Allah ka raja pangeran ka raja dunia henteu engke ente ditinggalkeun ku raja bo ente nu exit atau pae itu ge bakal pae nan ngabdi ka raja dunia mah di akhirat ente bakal dituntut teu datang ente otak kalinya bolon kualian kesumuhun-sumuhunan ka SBY wah kukumaha ge dibelaan ka jeung kukumaha nurut ka raja dunia aya masana sabaraha bulan deui geussan SBY ente ge sarua nu kamari ngabdi luar biasa paeh tengah jalan ai ka SBY ngabdi ai ka pangeran henteu engke bakal kapanggih jeung pangeran sia jehehe otak tah pasang ku sia wah di pabrik ka bos luar biasa ya siap bos ai ka Allah kurang henteu ngaboskeun bloon sia goblok sia waktu zuhur bos-bosan keneh bae sia waktu asar bos-bosan keneh bae cak Allah sagede-gede bakal berhadapan jeung aing dipagang sia ku aing Masya Allah tah eta lah anu mantak urang embung paeh hayang jeung teu hayang jeung embung siap jeung teu siap paeh mah paeh bae madak sing hade sadar ih jaheun nya aing ulah terang ngabdi teuing atuh kos ieu ge bakal ka Allah urang tuh iyalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil neng cek urang teh ya tak urus ya neuk ka mana kakak ngaji neuk ka Allah ka tukang uduk ulah ngomong pokona mah ieu mah ngaji bae heula datang ka ditu mah kumangke bae ieu tah eta teh ninggalkeun dunia ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an aing paeh ge teu penasaran aing ye cek pamajikan emang deuk paeh teh naon misalna ieu mah salah paeh ge keur ngaji mah geus ridho aduh kak ulah ajuhan teman-teman gitu kak aing mah geus dikaloheun bae inna sholati sayyana salat wa nusuki ibadah haji kula umrah kula ngaji kula segala ibadah lillah ka Allah bejakeun Muhammad Allah hiji
ikhlas lah sarikalah dua anak nu hiji nu ngabarengan gitu anu ngabarengan nu nyekutuan ya Allah mah la sarikalah hiji wabidari kaum itu kita itulah ku Gusti Allah dititahna kalau salat puasa zakat haji kabeh titah dikaallahkeun hirup bae ka Allah wa ana minal muslimin. Geuslah Kangjeng Nabi nyarita kitu di hadapan para kupar-kupar. Cak kupar kumaha? Cak kupar teh ngomongna ka Kangjeng Nabi, "Mad, ka dieu mad." Kade. Aing hadayakeun sia puyeng aing mah. Puyeng geus bae lah maning sadar mad ulah haju ngaco gitu. Irji ya Muhammad ila dinina wa'bud alihatana watruk ma anta alaihi wa nahnu natakaffalu laka bi kulli tabatin tatawaqqa'u fi dunyaka wa akhiratika. Irji ya Muhammad ila dinina maning balik ke agama kurang kabehan ieu, agama nenek moyang. Ayo balik. Wa'bud alihatan urang ngibadahan pangeran urang bae. Watruk ma anta alaihi tinggalkeun. Keyakinan lu kumaneh keur ditetepan wa nahnu takaffalu laka aing kami kabehan siap nanggung kumaha hayang anjeun ente hayang naon mad hayang naon hayu baca hayang wanita nu mana pilih hayang jabatan nu mana hayu dibere we hayang kakayaan hayang naon hayu ku aing ditanggung geus pokona tanggung jawab baliklah hayu ka agama kami eta Kangjeng Nabi sakitu poharana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin endahan pajar nu edan balik bemat balik agama ka urang ayo tinggalkeun dira eta agama kos gitulah nyembah kanu teu kadeuleu mah hesek ieu patung urang bade manap ti pohara Kangjeng Nabi teh ngajak ka kupar-kuparna seperti gitu. Contoh jang urang ketika urang di lembur dakwah ke masyarakat anu nurut alhamdulillah ulah asa nurut ka urang ku Allah lamun asa menang urang cilaka Allah nah ketika teu nurut geus saja nang Allah can wayah na beureun jeung can waktuna biasa bae urang mah bedul dah sia poe biar aja teu dak-dak beus aya moal daek-daek deui kadinya lah tah kiai sih berwitan sakumaha parawan tah mah tuh kiai mah teu menang berwit terus gempur terus mandak dakwah teh anu hebat mah Habib bagus gitu jangan mah didengekeun beres didengekeun sabodo Habib teh dakwahna ke dakwah deui nya mah geus sabodo nya geus pokona mah ai kitu-kitu teuing deui hese ngajak teh terus lalaunan daekeun jeung teu daekeun lain urusan urang urusan nyana nu Allah mantau tergantung keikhlasan urang mantak kudu boga kekuatan Nabi artina kekuatan Nabi teh lain kekuatan naon anti duniana Nabi mah kuat urang geus satang ka mana nurutan Kangjeng Nabi mun teu dibere kekuatan Kangjeng Nabi moal kuat kajen kumaha ge urang hudang ti peuting teh dibere kekuatan Nabi teh lamun urang dibere kekuatan tetangga urang atuh hees bae sarua aing jeung tetangga molor aing molor sarua tetangga nonton bola aing nonton bola eta mah kekuatanna kekuatan tetangga jawaran make gelang bahar teh anu balak genep nanyang hel bae teu beres sama kekuatan jurig urang kekuatan Kangjeng Nabi mantak make silsilah lah urang ka guru minta kekuatan faed guru ka guruna langsung ka Kangjeng Nabi geus lamun urang mantep dibere ketika geus dibere kekuatan Nabi Masya Allah anu dideuleuh hiji Allah mantep jasa eta ngadengekeun mah mantep jasa balik ceramah urang bere duit mantep jasa bener pod mantep Kangjeng Nabi ngejelaskeun tentang ketauhidan hiji Allah ikhlas Allah bae geus endahan dibayar ku kupar seperti gitu nu mantak mat bedakeun aghairallahi yabghi rabba apakah kaula neangan salian Allah sebagai pangeran sebagai taube penghinaan ti Kangjeng Nabi terhadap kupar
Kita ngahartikeun make je. Cek tadi terjemahan mah je. Ada ge eta kan eta taubeh ngaranna. Taubeh teh enggak memeleh. Cek Kanjeng Nabi euy. Aing mah ngajak ka Allah, salat, haji, umroh, hirup paeh ka Allah hiji pangeran la syarikalah. Hiji kunaon sia ngajak pangeran ka pangeran sia je. Cek Kanjeng Nabi tuh, wajehan kan di terjemahan. Nah aya di dieu mah, aya je. Menang dina ilmu bilaga. Taubeh jadi hamzahna eta teh hamzah lil inkar lit taubeh ngaranna. Kul a goirol ta eta hese ta. Kul a goirol a ta hamzah. Kul bejakeun Muhammad kitu ka kufar Mekah je bolon sia. Oh bolonan kan diterjemah mah. Ieu mah aya di dieu mah. Watak Quran hese ge kos kitu teh hamzah doang aya bolonan. Je bolon emang aing bakal liangan pangeran salian ti Allah. Hihi blot siapa aing mah tadi geus dibedakeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hayu sia nitaan balik ke agama sia ka pangeran mode sia ting bating bolon. Eta hamzah aya bolonan tah. Ngahinakeun maksudna. Mal kapangi di terjemahan mah. Mantap orang maca Quran terjemahan doang mandeg sakitu doang. Ceramahkeun ka batur sakitu na bae. Cak anu ngadengekeun jaing ngarti ku kitu mah. Aing osok maca. Hese tah aya jehan. Orang ngaji make bilaga mah geuraeun. Je sia gagajak ka aing. Cek Kanjeng Nabi ti Allah bejakeun mah ada tuh. Je belon awet sia make kudu ngajak-ngajak ke pangerannya anak. Emang nah aing kudu neangan pangeran salian Allah. Teu bisa kitu bejakeun sedangkan wa huwa rabbul kulli syai. Pan Allah mah anu nyieun, anu mangeranan, nu milik wae perkara manya aing kudu neangan pangeran sarua jeung pangeran sia. Blon. Itu teh cek urang Arab mah apa itu blon? Blon eta ahmak. Ahmak eta ngaranna blon. Jadi henteu pada tempatna ngaranna ahmak. Imam Ghazali ngajelaskeun lamun aya tai kebo haju di tai kebo jadilah tangkal kacang. Tapan halal tak kacang mah tah jadi di tai kebo kan urang ngomong, "Je, kacang sabagus-bagus kudu jadi di tai kebo, tolol sia kacang." Urang kayak gitu kan? Tolol teh kacang. Ji atuh kudu jadi di dinya blon sia. Kunaon di teh kebok aya ge dihareupeun imah bae atuh. Ngeunaheun ngalana deui. Eta ngaranna ahmak tah. Kitu keneh lamun aya tanggal cabe, tanggal kacang naon bae jadi di jalan cai gitu. Ka sisi walungan. Cek urang atuh kudu jadi di dieu sia. Aing hese ngalana ka sia. Ji lain pada tempatna tuh tukangan imah. Jarana di Allah, saya di dieu kudu di dinya tuh. Tah eta ngaranna ahmak nu kos kitu aslina ahmak. Tah, ku dakik-dakikna lembut. Nu ahmak eta horenganna nu lain parantikna. Terjadi eta ahmak. Contoh, nu lain kiai hayang di kiai-kiai eta ahmak eta. Masantren henteu, mondok henteu, haju nyana make predikat kiai, ceramahnya na dikiaikeun haju bunga deui. Caeta teh sarua jeung tangkal kacang jadi di tai kebota. Ahmak eta kos kitu. Kajawan ku Imam Ghazali, masyaallah. Mantap kuari loba kiai teh kebo. Ya kos kitu eta. Bisa tuh Ghazali, masyaallah. Ahmak eta bloon eta kos kitu. Lain ahli politik berpolitik kiai puguh sakola SD na ge teu tamat jadi di pasantren ge pasantren salap ngajina riyad takrib fatul muin hadis we geus bae atuh mah urusanna bae kuari kampanye hedo ahmak tak kiai teh sarua jeung kacang jadi di tai tah eta kiai tah anu politik ada tak gitu eta. Jadi kalau gue jadi ngomong para jasa. Eta mah loba eta. Aya jelema, bos kemana bos? Sana bos kemana bos? Buku lain bos, di bos bunga. Eta mah kata bloon eta.
bungahnya di bos-bos irung muka padahal lain bos lain naon bungah dibere julukan bos padahal lain bos ahmak eta kos gitu kiai mah bagus jasa kunaon emang gitu. Tahajudna pohara jasa kuat amat padahal tilok tahajud ajunya bunga kieu tolol ahmak eta kiai bugut tilok tahajud aju bunga deh gitu kanyahoan ku batur aing sok tahajud wah kanyahoan hebat ieu rokok ieu tolol teh kiai eta geus bugut tilok ya ahmak jadi loba tak ahmak jadi kumprung ngaranna bloon teh nu kos kitu amun Imam Syafi'i mah ngabahas ahmak teh kudu disesuaikeun kiai ndeuk butuh hukum cek Imam Syafi'i kudu lupas artinya lupas teh dedeg pangadegna supaya bener-bener wajah kekiaiana supaya nampak make jubah make sorban make udang-udang lantaran ieu supaya didengekeun hukum eta Imam Syafi'i eta kos kitu ulah make kaos cangklek ketika ada putus hukum nyana make kaos cangklek ka dieu teh kopeh mengklek ka dieu beureum cara Ki Ahmad didengekeun ge moal kan ku jelema ta eta teh kudu akul cek Imam Syafi'i Kudel bin Iyad teh kapan Kudel bin Iyad manggih nu toab babatur bapan nguriling ka kenca ieu bak kakatuh ieu bak kakatuh je cek Kudel ieu kudu kakatuh di mana ngaji na ieu atau tabrakan kan jeung jelema batur ka dieu nyana ka dieu ya otomatis kan ditegor punten Pak naon ieu soab salah ti Kangjeng Nabi na masih ngomong masing-masing bae sih ini yang boga ilmu dia boga ilmu jahanya ya bisa kira teh bisa diomehan teh jelema gegeran ki Kudel bin Iyad panjana mah tempat tadi ya Jabal Kubais naik ka luhur gegeran yot make jubah terus make mislah ka dieu make udang-udang nyana ka dieu make sorban aya keneh tanu toab Pak waduh maaf ya toab lain ka dieu muterna lain kakatuh ngencakeun ka dieu teh Kangjeng Nabi na waduh alhamdulillah adena aya kiai cek nyana teh mun kiai atuh kumaha masalah terus nun tolol cek Kudel aing keneh kan mata Ki Pudoli lamun ceramah make jubah gede dibayarna lamun make kaos teh dibayar aduh Masya Allah eta Imam Syafi'i geus nerangkeun seperti kitu jadi kudu aya makom-makom lah ulah kosu kumprung Masya Allah karim ya Allah pas jasa eta nah cek Gusti Allah bejakeun mah kitu make endeu kudu neangan pangeran Nusin moal aing mah tetep Allah sementara sedangkeun Allah mah Rabbu kulli syai ولا تكسب كل نفس إلا ولا تكسب كل نفس إلا عليها adapun jelema-jelema nu kuari daroraka bejakeun Muhammad anu kuarina teh daek iman ka aing jeung ka anjeun Muhammad teu nurut nyana tetep bae aya dina kamusikan aya dina kakafiran pae eta mah tanggung jawabnya anak pangeran mah hiji Allah nurut mantap nurut tanggung jawab sorangan moal bisa hiji jelema nu manehanana dosa kemudian jang batur dosana teh bisa diusaha dosa hiji jelema jang batur tetep balikna wala taksibu kullu nafsin teu ngeraih teu usaha hiji jelema ieu awak-awakan kana dosa illa alaya kecuali balikna ka nyana kufur jang nyana musyrik jang nyana illa alaiha nyana mabok jang nyana zina jang nyana korupsi jang nyana teu bisa kabatur nyana bae Masya Allah kagorengan nu dicaritakeun nu dilaksanakeun ku urang teh eta teh jang urang nu mantak neus datang ka mana urang ngalaksanakeun kagorengan di dinya lah makom urang lamun urang kuari henteu daek sadar datang ka geus kolot kieu datang ka tereh paeh sing hade lantaran ieu urang nu nyieun jang urang teh nyieun senang urang nyieun silaka urang jaga di akhirat
nu mancak naon usaha urang bakal kapanjang urang kuari nonton TV bae unggal poe engke ge aya di ditu ganjaran nonton TV urang main gaple engke ganjaran main gaple aya mun eueuh tanyakeun ka malaikat mana ieu ganjaran main gaple kok ya tenang cek malaikat sagadeng deui geus aya geus kabeh geus dirangkum geus sampai ieu tinggal pertanggungjawaban we lain mesti dicatet ge ngudah kotok aya tenang Masya Allah iya orang teh pan aya dua malaikat disebutlah malaikat hafadhah dikatuhu aya dikenca aya ke asal maghrib asar nu ieu naik ke turun jam nu peuting disip sarua malaikat ge disip aya sip 2 nya ge sarua oh malaikat peting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peting ta eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat ta eta malaikat pencatat teh moal pisah-pisah jeung urang kecuali 3 hiji ketika urang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna hangru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetep aya di urang nomor kedua ketika goid ketika urang ngising malaikat embungeun cek nya aing embung ka tempat bau-bau kos gitu cek malaikat lain parantina tuh aing mah embungnya nungguan di tukang di luar ke lamun urang geus beres ngising na karak nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana embungeun kos gitu embung aing mah kos gitu mah urusan sia teh kos gitu mah wah beres eta malaikat embungeun. Nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet ta ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab jana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek saki eta malaikat ngajauhan embungeun bung jakeun aing mendeuleu-neuleu kos kitu tah teu hayang mantak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh nyana musyrik jang nyana kafir jang nyana munafik jang nyana maksiat jang wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah egeug dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge kuari urang dek ke Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letiknya aya 2 kemudian tas paspor di hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atau aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna puguh aya ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia yang dipangbawakeun teu bisa tak eta keur carita babawaan bae kos kitu nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditembleukeun ka urang dosa urang ditembleukeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung kana dosa nu sejen teu bisa ku sorangan da eta mah masyaallah malah mah
kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang salat, urang zakat, urang haji, tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur. Nah, yang ke di akhirat di sidang, begitu di sidang teh salat urang bagus, zakat urang bagus, segala rupa urang bagus, jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang, nampiling misalna urang, najong misalna urang, ngomong atau orang nyaga caprak dari pun batur datang ke batur tengenaeun atawa modal pamarentah jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zalim ngaranna eta kan zalim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur ta ieu tah zalim ngaranna urang mah puasa urang na salat urang na zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang. Sia sing hade di akhirat timbang. Begitu ditimbang bagus. Jol aya jelema. Malaikat ya. Kumaha eta amalna bagus? Alhamdulillah bagus. Ieu tinggal ka sorga bae. Deuleu buku nu hijina. Periksa. Nah, aya catatan zalim. Oh bener. Taneuh abdi direbut ku nyana. Ieu hak abdi wawarisan ti abah. Kemudian kunyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incuk abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai kunyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang carana golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawalan hesap pokona mah tanah abdi, ayo hitung ini kumaha apa hitungkeun kumaha miskin ayo kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu geus kieu kudu kumaha teh ya kahadeannya nah kadieukeun salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim kanu teh saeta makan pan kali 5 juta pan semeter nambah pohar biasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta baheulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teuleukkeun ka nyana kabagusan gajaran kakak cokot ke adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi lah beikeun ka nyana geur mah dicokot ka adeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana geus tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae geljeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulur mantak ngeunaheun urang mah lamun kos kitu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat cek wae geus beres nu urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit yang mah meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus saya ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sepira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae itu nenangkeun pikiran bae geus dah geus sama kuang ge bae di akhirat nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola kene kula neuleuh siapa emang nonton main bola jam 3 beureun pamalinganna milu jeung kula main bola eta tah jeung kumaha ge milu nonton ya posan hendek lompat ka mana ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu aya catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moe eta kan nyelesaikeun hiji ge angel
lantaran nu dipaling dipaling motorna, nu dipaling mobilna, anu dipaling taneuhna. Wa anu dianiaya ternyata hiji bae angel, da saurang narangtung, mata poe ngan sadeupa sakit. Masyaallah, neuk teu kebal kumaha. Lila jasa. Urang geus kakejet teh gegeraan. Maksudna deuk ka neraka lah, pokona nu penting ieu gegeraan. Buku ka neraka leuwih panas. Tah, ayo gerak telet. Hiji jelema bae ge pohara jasa. Nah iya, mana maling motor? Yang geus bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong, nu ngomong leungeun al yauma naqtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong. Saya yang bawa kunci T-nya. Ngomong tah ieu curug. Saya yang motrek-motrek. Aduh geus deui gua cak suku kula nu leumpakna. Aduh. Aja cak babaturan kula nu ngadorong nah atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci sungut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah. Nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra. Ha, summa ila rabbikum marji'ukum. Engke bakal babalik kabeh ka pangeran. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah bakal ngabejer beaskeun, ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun, diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun. Dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair, cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal, cak Sinto pangeran teh Panon pe ieu bima kanu yaktalifun bima kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pasti ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya siapa teh pasti ini kunaon urang terima tidak ada yang perlu dipasinikan. Apa itu pasini cak malaikat? Ya pasini ada bus ini ada pasini. Saya tenang-tenang aja. Kula mah cak malaikat kon teu pasini henteu kula mah. Aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Abdi mah memang geus ka Allah. Oh. Tuh, nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah, nu mangeranan ka Isa ruhullah, nu mangeranan ka Maryam anak Allah ini ta Allah. Anu mangeranan ka panon poe, anu mangeranan ka batu, ka kayu, ka makhluk. Tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah, nu dipasinikeun. Salah eta teh nu asli mah Allahu akbar. Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah. Oh, tenang urang. Mata kurang neuleuh pasini engke di akhirat teh urang tenang we kalem. Pak Ji. Mana? Si Rudin ke mah tenang amat. Tenang. Kolot-kolot tenang. Dek naon tuh di pasinikeun? Itu aturkeun pasini. Kula menungguan lawang sorga dibuka. Wah, aki-aki sombong sia. Tuh kuari mah sombong ge wayahna cek. Senang kuari mah sombong ge cek. Jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe sih maki. Gawe naon teh mah ka Allah, pangeran Allah, kuari nu bogana Allah, anu ngetar atur segala rupa Allah. Ya sagedeung deui ieu deuk bawa ka sorga ku Allah. Aduh aing hanjaka teu kosia bae ki. Heuh, kuari si hanjaka. Da heula sia aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan. Kuari kakara kerasa Gusti ya. Engke mah bakal hayang jadi aki-aki. Anu nurut teh nuju mana isuk bae nuju mana setengah 12. Tapi setengah 12 ge lumayan kene sih endog-endog bae mah meunang.
wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadima wa huwa rabbu kulli syai. Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara. Tambah deui wa huwa Allah teh anu alladzi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi, khalifah-khalifah di muka bumi, pemimpin-pemimpin di muka bumi, raja-raja di muka bumi. Nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah. Khalifah teh nang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah. Mentak bahasa nage ka Kangjeng Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnakum khalifah. Hei Daud, kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah, pemimpin dunia, pemimpin negara. Jadi ya sarua, alladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh nu ngajadikeun khalifah-khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae. Negara nek dikacrutkeun, nek dicilakakeun, Allah mimpin ka eta negara, nyadiakeun pemimpinna anu zalim. Allah nek gabereskeun eta negara, statistikna misalna, penataan dan lain sebagainya, Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus, anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkeun ku Allah, ulah tinggal ngalaksanakeun bae. Seperti orang pemilihan Banten, kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram, malah didebatkan ku kiai-kiai keneh adu argumentasi. Eta teh maksudna emang Allah dek ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim. Kos kitu Pak, kos kitu teh kajenting di halangan ku kumaha moal bisa dalil, tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awewe endahan kiai ngajakan ka awewe. Deh, atuh geus kitu we eta. Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup. Banten redup ngaranna teh. Lain Banten bersinar. Banten redup. Oh, kuari mah lain redup teh gualedeg. Jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah, geus redup deui. Wah beh, kuari mah ngararingkuk. Tuh, tinggal kipu deui be empot-empotanna. Aing kapanggil ta moal, aing kapanggil ta moal. Tenang pun, moal pun, kalem. Aduh, Masya Allah, lainnya na bae, loba. Tuh kan, ini sih ta. Asal ku Allah dek dijadikan pemimpin kos gitu. Kan Kangjeng Nabi ke kos gitu. Di mana Allah untuk menghendaki satu negara bagus, Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus. Ketika Allah menghendaki negara itu kacrut, Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut. Jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae, dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae. Geus ka dieu bae belokna. Eta teh nang Allah lain menang urang, siganang urang milih rakyat, ngajenengkeun rakyat, jadilah manehna siganang rakyat, hakikat nama menang Allah. Dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif. Nah, ieu ge sarua khalifah, ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngana wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara. Negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu, urang mah ngan sakadar hampasna doang. Urang mun nyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika, tolol amat goblok amat atuh ta Amerika. Lantaran kakayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae, ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu ye kanu lurus uang teh Amerika tetep bae. Ketika pemilihanna hese bae berarti Allah ndeuk ngajadikeun negara urang ambruk. Tinggal pilih bae, dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah, suara rakyat suara Tuhan. Iyalah bahasa ahli filsafat. Artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat, terserah rakyat dek milih ka mana, dek dibenerkeun negara dek henteu. Berbagai argumentasi jeung hujah, adu argumentasi. Tapi awas sing hade, dek ka mana arahna? Dek ka mana arahna sing hade? Nah ieu negara urang. Ieu teh perlu pemimpin. Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana, walaupun hakikatna memenang Allah. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard.
Allah nu ngajadikeun khalifah. Apakah Prabowo nu bakal jadi, apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi, apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi? Teu jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama sanu nyaho ke aya jurig muncul bae aya calingan. Teu jaho urang. Urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba, urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba. Hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang. Nya teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres. Jembluk bahasa Cina teh jembluk. Penting beuteung aing jembluk nya nama. Sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negara nya henteu nya nama. Henteu nya nama. Urang dek nuturkeun kos kitu silakan. Tah, ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara. Tah, tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha. Lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha? Pilih bae geus ka dieu, ambruk berarti. Aing mah milih ka dieu bae. Lah, lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteuna. Nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keula, nu geus ka dieu hese di ka dieu keula. Lantaran boga kepentingan masing-masing. Geus dibere acuanana tetep bae lebih mengarah kepentingan. Sok wari bae gitu. Hayo partai Islam nu ngadukung ka dieu, nu ngadukung ka dieu. Pada eta teh meureunna boga kepentingan. Henteu saluluguna dukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun kumaha ge. Aya kepentingan kajeun kumaha ge. Jadi berarti ka hijab. Anu ngadukung ka dieu aya kepentingan ka hijab. Tai kepentingan ieulah anu ku urang deuk dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah silakan eta teh nu hese ge nemandak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan aya nu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tunduh istirahat mata sare coli geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir haha istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran. Pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sapeda hayang motor, tina motor hayang mobil, mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu. Indah ge. Urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hayang personalia hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu. Nah, segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji. Kumaha carana Tuan? Carana gampang. Nuku urang diangan-angan, nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun. Urang bakal ninggalkeun da ima nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula. Nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana. Masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun? Maningat ge urang ngudag-ngudag anu bako. Pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasok lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dinya tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat loba teman nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat ti kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta
tolol tuh goblok. Istirahatnya setengah-setengah tahu. Istirahatkeun. Masya Allah. Urang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu, ih mata hate ka Allah. Akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid. Kaluarkeun geura hubud dunya dina hate. Lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate. Kaluarkeun. Nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu naon ngaranna okos belantara. Urang leumpah ninggalkeun belantara set geus katinggaleun ta dunia hiji. Keur ngahareupan akhirat kuari. Urang aya di ranah akhirat. Ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene. Tinggalkeun teu kanyueun akhirat. Geus ninggalkeun dunia, ninggalkeun akhirat, kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat. Allah, mun geus kadinya indah jasa. Eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah, eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah. Kieu bae sih, kuari kieu ye. Urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel. Waduh, egle geus kuari bae egle geus. Urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal. Urang ka Jakarta, ka Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal. Deuk ka restoran mana tinggal am, deuk ka hotel mana tinggal reup. Ndek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang. Aya satu kebanggaan nu hayang bangga. Woi, pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo. Boh, dunia san urang bae. Kabeh ngontrak aing doang. Pohara jasa. Eta keur carita dunia bae. Urang nu hobi jabatan, gila jabatan bareng urang jeung bupati. Satu kebanggaan. Kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain. Wah, eta cenah overdosis eta. Overload eta. Aduh. Kabeh kadeulean ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa. Naek nyana jeung menteri. Dua ngarokon. Pohara jasa, komo jeung presiden mah. Nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna, hulu nonghol. Da katabrak henteu pokona mah, geus kitu bae eta mah. Satu kebanggaan. Atuh cak polisi ge, ieu geus make nguing-nguing ieu. Make patpal geus kudu kitu, teu ya. Patpal mah aing mah kana kadeuleun. Da tolol tah panjen we. Eta dah satu kebanggaan turun deui jeung presiden. Eta dunia tah mah. Urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah, Masya Allah Karim. Anu sugih papadana, anu gagah papadana, beunghar papadana, anu sagala-galana tandingna. Kok teu bangga sih jeung Allah, Masya Allah. Mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan. Sebab ngarasa indah duaan jeung Allah. Senyum sorangan, bunga jeung Allah. Batur mah boga mobil riweuh, rusak kudu ka bengkel. Bensinan tetep sakiru Lexus tinggal Lexus, baby band tinggal baby band, mogok bae kajen kukuman. Tapi urang mah jeung Allah. Ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu. Hayang ka mana sih cak Allah teh? Abdi mah hayang ka Mekah. Hayang leumpang apa hayang berkumaha Gusti betul ngalengka bae itu tadi dideukeukeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babari jasa. Ya Allah, mobil gitu nilaian, kapal nilaian. Nah sebab teu kudu ngabensolan, teu kudu ngabensinan, teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy. Geus datang ke Mekah kuari yang mah deui Jakarta hayang balik ka Indonesia neuk naon tuh rindu ka anak tolol sia mah. Pan keur jeung aing si rindu ka anak. Ka pamajikan meureun, ya gitulah. Dek jalan mana tuh jak Allah teh? Seakan-akan gitu. Dek jalan luhur cara manuk, dek jalan handap sapatala.
cara Syekh Mansur atawa neuk jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat bae tuh perem deuketkeun bumi tek leka datang perlu mobil oge teu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim ini sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kanu kolot kanu ngora aduh mantep jasa guys cek nu kolot isi juri lain bagian di aing aya di aing ya kana teh cek nu ngora kitu kene ieu mah jurig beureung gajeun kukumaha ge janyana mah kadang aya kadang eueuh wah ieu mah kajian kukumaha ge aya mbah jambrongan ieu mah cenah mah ayo geus deket jeung Allah mah geuna jas masyaallah karim lamun teu Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya bisa kos kitu teh Gusti bahasa gala-galana ya Allah tinggal urang deketkeun Allah deket jeung Allah miceunnan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat seuli gampang istirahat awak mudah nihil tama kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat ngabur sia ka ditu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus karasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti hayang aing istirahatkeun kinu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat tidak geus kitu lamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuh nanaon nah balikan deui Allah teh alladzi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja khalifu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya ne ngagantian man badau berarti mimpinnya sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah merekos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah eker susah manehanana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung rawatibna penting ba'da maghribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia ba'da isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempet kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyanangan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui ku ari nyana teh dibere ku Gusti Allah cik ku aing tiadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga ku ari duit 500 juta
nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalau kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus cinciripit lain deui kamari mah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta atuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya beh pohara jasa kakembangan di sisi imahna aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari nanya paling gak yang dibere hatena geus julid hatena geus julid Ustad Pak Jaid kemana bae pantai ulah omong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan di sapeker ngizinkeun mesti lo ngaji masalah nanya tilok ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari cek malaikat aing teu nulis tahajudnya ana ieu ke pasar geus ganti pan kuari geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat teu bergaul jeung nu leutik henteu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati ka nelayan ditanya kok siapa kajati bae sih ninaheun aing pelayana pingpingna paruti anu di imah leteng hideung aduh wah mulai guys kadang-kadang kan dipencetan gitu kan ninaheun urang mah dahar dipencetan gitu di imah papan hayang cai bae nyokot bae sih kok beugeuleueun engka dadengekeun asana kaceuli bari wae geus jadi raja kuang-kuang geus berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika badehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari bet jadi caleg tak kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liya beluakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri keneh masyaallah nya teh masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeueunan mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digoco deui henteu geus langsung bae nya nama ieu mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi bareng tas daharna waduh kesangan ngunaheun duha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai teu wauh jeung nu leutik masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah aduh ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cat Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos kararit oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta iyalah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sogeh ngaji bae
jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah. Berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah. Toat-toat bae. Keur teu boga mah pikiran zakat aing, barang engget-engget ya. Ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia, zakat, barang sugih jasa, poho zakat. Poho zakat. Liya bulu aku. Masyaallah. Mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun. Kadang orang dibere susah, kadang orang dibere susah, kadang sugih. Ieu diperhatikeun ku Allah dicoba. Susah sia kos kitu ibadah, sugih sia kos kitu ibadah, kos kumaha coba yuk. Nah, kuari sehat, keur sehat siap pohara jasa keur gering coba kumaha, keur sehat kumaha, keur gering kumaha, keur gering. Ai keur sehat tilok Allah-Allahan, ai keur gering Allah-Allahan. Barangnya na berbaring di rumah sakit Allah. Eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah. Ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah. Cak anakna abah ieu keur sehat bae tilok Allah. Ulah loba omong atuh sia. Loba omong. Sia nyinggung ka aing goblok. Cak anak nangeunaan ngadenge abah kuari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae. Bah maningan muriang banyak sia orang. Ka emak ge bager ka emak. Abah keur sehat mah emak beak dicak-cak di dakak dicarekan bae kula nu sedihna mah barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu. Ampura tangeunana sadaya kula. Abah mah maning ulah cager-cagernya. Dicoba ku Gusti Allah. Barang deuk sehat teh rada sehat deui kuari. Masih ka mana? Tuh, cak kula ge mending ulah cager abah mah. Dicoba eta ya Allah liya belu aku. Masyaallah. Supaya stabil, keur susah, keur senang, keur sehat, keur gering, keur sugih, keur fakir, keur jadi rakyat, keur jadi pejabat. Tetap ka Allah. Masya Allah, mantap jasa. Warfa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Maksudnya, liyabluwakum fi ma atakum. Awas, inna rabbaka sari'ul iqab. Sanyanya pangeran anjeun gancang, capat nyiksana bagi jelema nu berubah. Anu tadina ibadah jadi henteu, atawa tadina teu ibadah leuwih radikal. Awas, inna rabbaka sari'ul iqab. Gancang nyiksana, cepat nyiksana. Kecepatanana lantaran diudang paeh siksa. Wa innahu laghafurur rahim. Sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura, yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih. Lantaran manehanna nama dipake ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah, barang bogana naon hartana dipake ibadah bae, senang pakai ibadah. Kernya na lemah ibadah baik, kuat ibadah, kerja di rakyat jadi ibadah, kerja di pejabat jadi ibadah baik. Nah ibadah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim. Jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah. Anu taat bakal dibere ghafurur rahim sorga, anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab. Hasil cobaan Allah bakal seperti itu. Tinggal urang kuari nu dicobana. Baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu. Ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu. Ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu. Maksudna kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan. Ieu lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim. Lamun maksiat bae bakal diberena sari'ul iqab. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang, diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi, dimantapkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Allahumma ya qadiyal hajat Allah